Ayo geus lah ting. Kumaha lamun umur mak ditembak bae ku kula. Ih, ulah paeng ditembak mah. Sengaja, oh. Sebenarnya mah dengan keuntungan pribadi. Jadi dipalsukeun kabeh data-data. Dipotongan tah bansos. Anu kudu menang. Teu diasupkeun data, tapi dulur-dulurna diasupkeun. Siapa yang menurut siapa kemana? Bengkong. Panteng karek si Bengkong. Karek ikon dilantik jadi hansip. Terus mas malesan. Jadah emang. Bengkong. Kong. Kemana si Bengkongnya? La ilaha illallah. Bengkong. Siapa? Aing mau gogorowokan di tadi. Hoi. Siap, 86. 8686 sia. Tangkurak sia. Wah, yang digegerok ngajeruk bae sia. Siap perintah Pak Jaro. Parentah tangkurak sia. Eta datang kamari ka mana? Nu menang bansos. Hah? Siap, geus kumplit kabeh Pak Jaro. Tah, cakep mun kieu mah ye. Berarti gawe sing geus asa, Kong. Aduh. Teu salah aing milih sia. Atuh kula Pak Jaro, ngeun nu ayeuna mah rada pahit tuang. Gulana beak. Hah? Gula? Masa data warga aing dek digulaan, Bengkung? Masih sia mah? Ih, ai Pak Jaro. Ngaranna ge barang dipake, atuh dilajeng dilama beak. Coba diuk sia, diuk. Dengekeun Bengkung. Maksud aing mah lain gula. Tapi data warga nu kamari dikamanakeun eta. Siap 86. Tangguhan sakedeung Pak Jaro. Tah, gitu sia jadi hansip mah kudu gercep. Tah dibawa poin buktina ieu, ai Pak Jaro teu percaya mah. Tah, tumben sia bener Bengkung. Bawa kan itu data aing bawa. Tah Pak Jaro, percaya mah bijana kosong, nu percaya na jasa. La ilaha illallah Bengkung. Ieu maksud sia naon ieu? Ngomong toples nu kieu. Sugan aing sia geus cager. Oh, heuh Pak Jaro. Kula neuk laporan ieu. Laporan sia. Aing bae ge nyeker tangkurak sia sapatu ditaekeun. Geus kumplit ti dieu. Pak Jaro mah tenang bae. Tadi barang. Sapatu sia tak buka. Oh, sok atuh Pak Jaro. Gedeung, kurang dibuka heula. Kali jeding gua yang laporan sia. Tenang Pak Jaro, kata warga ngisi data kabeh kurang. Saha bae warga nu menang bansos.
Nah, ada bener ya maruana ya. Naon Pak Jaro? Data kung data, maksud aing data ieu ye, data warga nu nang bansos. Data. Data lain. Enggeus kupulang si data, yakin mun anu ketinggalan. Dah tukaruan kung kudu ka data kabeh warga. Ya lamun anu kalewat mah mau nambah penghasilan atuh. Kumaha sih sia kung? Naon Pak Jaro? Naon. Warga. Pan Pak Jaro mah kitu. Terima kasih nak pula. Ih. Yo, terima kasih kunaon, Kung. Pan sih jadi ngadat ka aing. Tah. Baca atau percaya mah. Kabeh geus lengkap ngan hiji anu can ka data. Lamun teu salah anu ngaranna Wainot anu can ka data Pak Jaro. Ada sia Bang Kung, kunaon ujug-ujug jadi mana ka aing. Geus lah, ulang harayu. Hampura Pak Jaro. Kula mah lain petugas anu bisa disogok. Udah disarwakeun jeung pegawai desa. Kadang. Aing maksud sia naon Bang Kung? Geus lah, aya mah kula neuk mundur jadi pejabat hansip. Berat Pak tanggung jawabna jadi aparat mah. Jeung kula sieun boga dosa di akhirat. Emangna Pak Jaro kasieun ka hukum Allah. Kunaon aing jadi liurnya. Kunaon aing malah nu diceramahan. Dah. Sabodo lah. Yang penting aing menang sampingan. Kayak nama aing mah. Yoy, yang si Abeng ke mana yuk? Ke balai desa tadi rehe. Emang si Abeng kunaan gitu kak? Kudu diteangan. Siapa? Pas lagi kamari nyaho si Abeng motongan duit batur. Oh kak, kamari kak Abeng motongan duit baso. Bansos! Duit baso kene bae. Ini si Abeng yoy. Menurut siapa mana? Buset! Kurak sia, eta saha eta yoy? Kau ding kunaan. Jurig sia! Disakuakeun teu sia, hah? Uber sekoing. Sorry mah, mulanya tak pola kau. Oke, terus. Panurang dengan si Abeng. Ih, heunya. Tengah anak kutu mah. Ngomong-ngomong ke mana nih, Yoy? Dengar ya. Kau tur aja yuk. Ada anak kutu. Tuh kak, kurang nanya ke si Bengkung. Mana si Bengkung? Bengkung, kades ya. Mual kadenge kak. Pas si Bengkung mah torek. Ih, nya. Oke, samperin bela. Di mana si Bengkung? Iya. Seragam anu poe dibikeun ka Pak Jaro. Pan aing nu nanya, Kung. Kudu jadi kasih iyoy. Bener aing ieu jadi hansip. Yang dibawa teu bener bae ku Pak Jaro mah. Kung, pan aing nu nanya. Hampura kak, aya mah urang geus eureun. Tuh jelemana keur di Imah Wainot. Saha sia? Oh kak, berarti Jaro obengna keur di Imah Wainot. Oh enggak sih ya, cocok kayak gitu mah. Ayo orang berangkat ke Imah Wainot. Iya teh jelema sarombong amat. Diajakan ngobrol ku aing ciricing bae. Kos pamulu hewa ka aing. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pan suara naya di tukang ya? Ah, lewat tukang baik beren. Pak Jaro, ke mana? Mak, ada orang yang di dinya. Kumaha maca ger? Alhamdulillah. Enan Pak Jaro. Iya, kula yang perlu mak maksudnya ya. Ayo mending Jaro bae Pak Jaro. Oke mak. Masuk Pak Jaro. Nah, cocok ya. Ayo ke radio Pak Jaro. Ongko aing teh tadi yuk, tapi mieulan bae ini. Jadi kieu mak. Kula ka dieu aya maksud. Maksud naon Pak Jaro? Jadi kula arek minta data emak ka dieu teh ya. Oh, yang bata. Tuh loba dipipir. Data mak. D-A-D-A T-A-T-A data. Jadi maksudnya data emak, lain bata. Oh, data. Emang parenti naon data? Data eta mak. Data emak anu tujuanna bakalan emak menang bansos ti pamarentah. Oh, atuh. Berarti juari mah di data ya kukula. Ngaran emak saha? Jelema mah ngageurkeun aing inot. Oh, inot. Ari umur mah baraha? Ih, emak ge poho, batur mamus paraeh kabeh. Waduh. Jadi umur mah baraha ieu? Terus mah boga KTP henteu? Boro-boro KTP, lagi naon? Tuh boga. Ayo geus lah teuing. Kumaha tah lamun umur mah ditembak bae ku kula? Ih, ulah paeng ditembak mah. Ih, lain nembak gitu mak. Maksudnya ku kula nek ditulis tonggong bae. Digenapkeun umur mah eta 60 tahun kumaha? Ih, embung aing doraka. Aduh. Anon yuk. Dinaonkeun saya yuk main. Tenang Jol. Ieu mah sia koeng nek dibere bansos. Ieu kiwari koeng keur didata. Tah, cocok aing main dek menang bansos mah. Setuju aing beng. Bang beng. Jaro aing ieu. Wah, ngalaga jaro. Jul, coba ujinkeun kopi Pak Jaro. Ngarere bae syaro. Kamu lain indung aing nu nitah. Tah hayang teuing aing. Coba mikir-mikir jauh jalan yuk. Jadi kieu mah ieu nya. Coba tuh ngarere bae. Hanyawan jalan. Tah, hirup mah loh teuing loba teuing ngaribetkeun. Geus ngaribetkeun rakyat syaro. Cuman aing aya masalah ya nama Jul. Coba sia bantuan aing bisa teu? Masalah naon sa beng? Ulah nyeun masalah sih jeung maing. Jadi kieu Jul. Indung sia teu nyaho kana umur. Nah, aing rada bingung ieu di direk ngadatana kumaha. Sedangkan KTP bae indung sia mah teu gablek Jul. Je, emang mah teu boga KTP gitu. Emang dijieunkeun kitu ku sia. Heuh nya, kula bae gitu boga KTP mah. Terus ieu kumaha solasina beng? Supaya indung aing meunang. Kupluk lain solusi meureun. Eta maksud aing kumaha ieu? Kumaha mah lajuna ieu? Kumaha Jul? Cuk kumaha ieu ro?
Lanjut kumaha ieu mah? Kumaha ya Jul? Aha. Kumaha lamun orang tanyakan kakak Uding bae. Ro. Mana nama jawara-jawara ge. Loba akalna. Aing geus ngadeng itu tadi ge. No obrolan sia. Cuman lamun masalah ieu mah aing teu bisa mere solusi. Bener cek si emak. Doraka eta asupna pemalsuan data sia. Terus ayeuna kumaha ka Uding solusina? Terus kumaha sia Jul sebagai anakna? Terus kumaha ieu, Mak? Kumaha Pak Jaro? Lanjut kumaha ya ka Uding? Kumaha Jul? Aha. Kumaha ka Uding ngelamun urang ngagerokeun si Iyoy bae. Mana nama goblok-goblok ge otakna pinter. Hei, Kak, kita nih kula di dia. Hai babatok siapa cenghul didinya? Kadis ya? Kula ge geus ngadenge ti tadi masalah ieu mah Kak. Sepele ieu mah. Tapi masalahna lain aya di Mainot. Terus ayo, lu jadi masalah yuk. Masalahna aya di Kajaro. Pan bisa disijaro, kumasi yoy. Jadi kieu masalahna Kak. Terus kumaha yoy? Ieu Kajaro sabenerna mah neangan keuntungan pribadi. Jadi dipalsukeun kabeh data-data. Dipotongan tah bansos. Anu kudu menang. Teu diasupkeun data, tapi dulur-dulurna diasupkeun. Sabenerna mah masalah KTP Mainot mah bisa dijieunkeun ku Pajaro. Tinggal nyieunkeun surat keterangan doang ka desa. Dasarna Pajaro mah neangan untung motongan bansos. Lain masalah neangan untung. Pananaon gembeurna kudu aya biaya operasionalna. Segala hayang nginum, hayang dahar. Pan eta kudu ada aya biaya meureun. Sia mah geus cicing be nyaho meunang be. Jadi sia beng bangsatna. Pantesan sing sloba nu laporan ka aing yeuh. Sia motongan duit bansos. Haram jada sia kitu mah. Kak, kedengelan ieu mah. Godong, ayo. Action. Ieu kabeng sebenarnya mah neangan data pribadi. Action. Sebenarnya mah ieu mah lain masalah Mainot. Salah. Masalah. Action. Tah, bisa bae yuk. Yuk be. Action. Ayo geus lah. Kumaha tah lamun ngaran mak ditembak bae. Umur. Dengaran. Aing ngagerokeun aing mah ngaranna Inot kitu.